dusun sadayana. Wilujeng patepang ge sareng abdi Najwa Nur Latifah dina warta anu kapindangkeun hujan es di Tasikmalaya. Pamirsa, nanggapkeun warta salengkapna. Dina tanggal 22 Januari 2022 anu geus kaliwat, tepatna tabuh tilu sonten, aya hiji kajadian anu ngahebohkeun warga Tasikmalaya kusabab hujan es anu dibarengan jeung angin gede. Dina kajadian ieu loba tahan-tahan anu runtuh jeung bangunan anu rusak. Sapertos kieu hujan es anu karekam ku warga di Asia Plaza. Di tempat sejen, hujan nu dibarengan ku angin jeung ku es ngaruntuhkeun tangkal dugi kaning pakawaluh. Untungna teu aya korban dina kajadian ieu. Ieu video hujan esna.